Idris, Nuhud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 Nabi sareng Rasul anu wajib dikanyahokeun. Wajib ka jalma Islamna uningarun dayanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putrana Hasim putra Abdi Manaf putra Qusay putrana Kilab putrana Murrah putrana Ka'ab putrana Lu'ay putrana Ghalib putrana Pihir putrana Malik putrana Nazar putra Kinanah putra Huzaimah putra Mudrikah putrana Ilyas putrana Mudhar putrana Nizar putrana Ma'ad putrana Adnan. Wajib dugi ka Adan haram ningakeunana ti Adnan dugi ka Adam sabab daya jalan sohe wajib deui uningana rundayana ti ibuna jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah putrana Wahab putra Abdi Manaf putrana Zuhrah putrana Kilab. Tepung deui tiramana ti jihad cangawarengna ti jihad ibu ramana masih kene sarundayan Ibu tukang jeung Nabi ayat 7 sadayana kahiji Sayyid Qasimna kadua Siti Jenabna katilu Siti Ruqoyah kaopat Siti Fatimah kalima Umi Kulsumna kagenep Sayyid Abdullah
Ketujuh Sayyid Ibrahim eta mah benten ibuna nyaeta Siti Maria anu bangsa Qibtiyah anu bangsa Qibtiyah. Ari putu Kangjeng Nabi dalapan pameget istri Siti Umamah jeung Ali ti Siti Jenab gawanti. Ari Sidana Abdullah mah putu ti Siti Ruqayyah putu ti Siti Fatimah aya 5 sadayana. Tilu anu pamegetna Sidna Hasan kekasihna, Sidna Husein kaduana, Sidna Muhsin katiluna. Ummi Kulsum nu istrina kasidana Umar nikahna, Siti Jenab kaduana turut unggeling waktosna. Urang kedah cinta ati katurunan Kangjeng Nabi, poma ulah goreng ati sumawona hiri dengki.